Ang Naon? cenah si Asep teh gitaris. Geningnya kelana gitar. Jadi kieu ya. Anu disebut gitaris teh nya eta nyeta gitar. Lamun vokal mah disebutna vokalis. Contohna si Ariel eta vokalis. Oh, ari kitu mah atuh si Putri teh tariis atuh. Naon tariis? Pan bagian tari. Yang geus atuh ari kitu bagian listrik oge sebutna kabelis atuh. Aing mah hese-hese teh ngan pagawean teh euy Bu. Bieu aya tuh di pabrik sepatu cenah ya. Bagian naon cenah Bu? Bagian ngahakan sepatu awewe. Ngahakan sepatu awewe. Maksudna Nya ngahakan sepatu awewe. teu ngarti yeuh. Dihakan sepatu awewe teh dihakan gitu dihakan mah nya teu ngarti. Dihakan. Mang, cenah tadi pasea jeung pamajikan. Enya, aya masalah saeutik. Terus kumaha kajadianana? Eta mah pamajikan urang. Mending ngorondang nyamperkeun ka urang. Wah, hebat Mang, bisa kitu. Terus ngomong naon eta pamajikan emang? Keluar maneh. Ya, nyumput di kolong. Aduh. Ari eta manukna ka mana? Ngan aya kurungna wungkul. Eueuh paeh. Dikubur. Waka dikubur atuh. Naon kitu? Da manuk salaki urang oge diusapan hiruk deui. Eta mah manuk kolor. Aduh. Ieu teh dina TV aya berita. Aya awewe selama sabulan sare jeung oray. Wanianya Nyawanian kene urang atuh selama 10 tahun sare jeung buaya. aya jawara di kampung. Mana teh ngajago di kampung. Musuh beratna teh si Udin. Dina hiji waktu diajakan ka kota ku alona teh. Diajakan ulin ka mall. Pas muka pantau mall, heos teh angin AC keluar, da langsung ngacurus eta si jawara. Ai cek alona teh, "Mang, eta mah AC, Mang." Alah, ku AC Udin, lawan ku aing. Aduh. Era euy ngonten di lembur mah euy. Era ku tatangga. Engke mah nyobaan ngontenna di kebon. Sugana nu arab paleun. Ari cek urang teh. Nyaho diuploadkeun mah tatangga di arab paleun.